teh saha anu bade ngahibur di bumina Bapak Haji Arif Nurrahman miwah Ibu Hajah Nurabiah teh mangaye pan putra ge di Harjati lo teh baingan atuh eta angwanana dugi ka harurung harera wala wala jadi pengaping panjang ringan badangan yang kemerdekaan karya Nopinudi laku nujan itu di sana
kasadayana nu dipayun antos parantos sumping tingkat lagi kasadayana Datut nayaka Berasekar datut nayaka jadi ciri anu pasti Berasekar datut nayaka jadi ciri anu pasti anu pasti
Jang di kampung Bos Iwan Debel Ujang gapoga wiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Haji Ari nyipta seni pawayangan mi banda hiji gamarang kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngarakeun duduluran Pos Prima Almania silokaninga kahirupan rumingkang di pawanangan sadayaku kersa pangeran kasadaya kasadaya kerasa pangeran Bos Ragil Bagunda Bekasi wayang si kuda jalma hirup ku kersana wah PWG Bekasi si muadina seni wayang dirjama nukuman abah di dina saulamu hiji bangsa hiji bahasa sareng seni budayana sangkang seni ngabudaya mangga sami mulena Aurora Butik tos kasihan mohon Kang Agustia boga ciri anu pasti watak lancik diri wayang semua keur manusia masing-masing tesarua masing-masing kesarwa cenah Kang Wisma selalu di hati aja wayang semua keur manusia ayo kokoya Kang Dede wayang semua keur manusia masing-masing agan sarua ampun Abah Haji Rasa Bojong Barat aja mulai kumara di alam dunia boga watak beda-beda Kang Bisma boga watak Bapak Dedet beda-beda
pasinenggi mantraya winulan ya sesesro tinggan tinang pamutusing cinarita tedak saking pundi-pun dados dandaning carita ya kukung gebang siwa lan tunggal benayu kadenayu ayu dua anak duku kang bintang sabil pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratanu lan patra timundang kabanyar sari berjuang mah kurang hiji bos Arifin Lewi Kuda mendra winulan sastra tinwara alun panjangi ngawusin nenggikan dapurwa lantara dupi basane purwa hartosipun wiwitan dupi tara itu carita utawi kedaton iya boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana dah iya Nagara Banjar Kancana kang kacelukan pangewo kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakocap mansa negara iya watak wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine saha teh bibisik Prabu Banjarpati dah iya sampun dipun pareking Kang Pati Banjar Denta tekantun senopati kalapidaksa anu duanana sami tungkul kamalik lulut dakiman rimang sabda adri ningali pamorna lendra narapati nagi raja negara Banjar Kancana ananging sadaringe pun nganti kapene-pene raja pene guru bakal guru dadi dah ada hiburan seni suara
pisan tak ayah. Ari ngate gatam aya tanah kawi lagu badai ari datana seeh lumayan Ari Abah R Karudes ayah. Terima kasih sareng Ibu Nenen lah. Haji Sudrajat Sukla Ari Soko Abah Haji Rosa budaya mah Abah Haji Rosa budaya lambang bangsa tawis jembar tawis jembar ayah pulang di acara ayah binangkin putra putrina winton cik ngayaga urang etang aya sabaraha hiji aya apa Sobi hiji dua tilu opat aya 40 bah bintang sam 5 6 7 mending aya 70 bah aya 70 cep Sofian aya Abah Buyur Madaya Ibing Raspati angkana saeutang saeutang oh hey diraetang kayaknya pula Bapak Haji Ari ayah kali Ibu Hajang mangga dukung masa uyunan neta masakan galayarna galayar nyi mojang mojang yang disebut mojang ya beda cantik kene kewas pantes kengeng midang ngiring-ngiring tanda tamu Sumpi Akang Karim Bekasi Sumpi kepat ibing atau bintang sabil kepat ibing lange orang macan tenang diraksukan anak saya diraksukan
budaya sami cinta kebangsaan Sritinun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna Tenun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna saraba kapuspiteng dianang yang pandrah sarwa rukma renggeng manik nawaratna wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Banjar Kancana bibisik Prabu Banjarpati sampun satingnya binaturata lenggahing dedampar tenta pinalepeting sesoca linenggana warna lemek babut perang medani ginana jebara kastori lan sinebaran sari-sari sampun dipun paraking Kang Patih Kakasih Banjar Denta dekantun Senopati Kalapideksa anu tungkul kamalik lutat jemah dari Mangsabda Adrih ningali pamorna Lendra watek wantos Narpati Nagi Raja Nagara Banjar Kancana dudu Raja Samanea lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikanipun Patih pula anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kaula coba menta diukna kahareup kula sangat sono nu taya papadana Patih kapayun kula bawah timala abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyupan jenengan Gusti Prabu dah ujas tuti sampean
dak terima dening tangan loro kiwa lan tengen dah eta disimpen di pulung ati pun dahing mastaka pati atur nuhun ngeran nuhun kali perkawis naon cobi tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kateda dah saling maklum euy hatur nuhun ngeran atuh ping tigana aya pikir sae naon purwa salira kersa nimalan cobi bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nelah dugi kapati mangga nyangakeun Gusti Prabu nanan Sasek we anjing. nya sewe da sore kene ongko dah leres kelan taharep senopati ae Ki Adi doh apa yun salikna Ki Adi nya ulah nyempod wae oh hei atunyuk sumangat jisimabdi pun senopati nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabaktos kanyu panjenengan Gusti Prabu ujas tuti sampean ditarima senopati atur nuhun ngeran leres kalih nati eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyoga cologong sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara anu tesapuk sareng mamanakan salira muga salira kersa ngamaklum saling malum senopati atur nuhun ngeran make lagam atuh salajengna ieu teh aya pikir sae naon purwa salira kersa nimalan cobi bulan tansah diajeng-ajeng Gusti Prabu hari kahijina maka ulah tinggal nuhunkeun ka maneh duaan anu geus nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna Gusti diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu dah kaulah salaku bawahan mua bade ngijing sila bengkok senema moal wah bahal kana tinimalan Gusti leres gabungan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa eta kulan mangga bade siangna mangga bade wengina mangga eta geni nalah bade subuhna ge mangga teh teuing doh leres kulan pintu terbuka 24 jam Gusti Prabu semoho percaya ulah isin-isin da abdi mah bawahan ulah sungkan da abdi mah bawahan apan bawahan mah kumaha atasan dah eta kulan anak buah kumadunungan semohon kulan da salira mah hulu jisim abdi buntut dah leres pasti ngiclike ka mana-mana oge teweleh kulan sesuai dengan perintah anu jadi komandan semohon cek komandan A pasti jisim abdi ge A tangtos cek komandan abdi ge pasti B itu Gusti nya sae ini asa zaman baheula nyebut biasana GBE baheula mah baheula nya jeung kitu Gusti syukur satuluina kaula terek mere pangajen anu saluhur-luhurna ka anjeun duaan dah pangajen tina naon doh cobi kulan nya eta dina mangsa anjeun duaan ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahayat estuning anjeun duaan teu ngijing sila bengkok sinembah doh eta sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa leres nepi ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit nya ieu teh hasi gawe nu rancage anjeun patih jeung senopati walah doh ararisin teuing Gusti
Sin Gusti ai pangajian tina pengabdian mah da ngabdi ka negeri sabaragana ka nagara teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi Gusti salaku aparatur negara kewajiban kaula salaku aparatur negaranya Kang. Iya leres jadi leres eta mah kewajiban Gusti Prabu. Iya mah tawis kadeudeung we dah semohon tawis kadeudeung jeung kanyaah kaula ka anjeun duaan anu estuning teu ngijing sila bengkok sinemah sapanjang ngabdi bakti ka kaula satu estuning satu kapake ku aing leres nepi ka ieu nagara maju teh di antarana nyaeta kulantaran paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan eta kulan laras Gusti laras da upami dibandingkeun jeung negara batur mah urang teh tepi pisan negara urang teh tepi pisan kamajenganana Gusti negara urang mah kaum buruhan teripu padagang pada sugema patani pada mukti ingon-ingon pada mulang ka kanangna sewang-sewang tawis ieu nagara teh aya dina kaayaan aman tur tentrem teu aya bancang pake wuh di urang margi sadayana aparatur negara tunuk taluk kasalira leres apaan ieu teh menang karuhun baheula hasil nyukri baheula para karuhun urang baheula anu dituluykeun ku urang nu matak yuk dina waktu ayeuna kudu mika cinta deui ka lemah cai sorangan eta kulan sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang dah hasilna ge keur urang-urang keneh dah nya usaha deui leres kusaha deui atuh ieu nagara teh dah nya leres kabeh di pabalatur nagara kudu leuwih mika cinta ka ka nagarana ulah nepi ka pakia-kia pagirang-girang tampian leres kulan urang tingkatkeun dina sagala rupa kagiatan urang tingkatkeun dina sagala rupa hal demi kemajuan ieu negara supaya ajen inajen ieu negara langkung ngaronyat program-program teh sabab ieu negara warisan ti kolot urang baheula kolot urang baheula geus mere warisan sakieu gedena tah ulah dimomorekeun ku urang dah leres kulan nya laras urang ngamangpaatkeun ieu sumber daya alam sabab ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas eta intina kulan sanajan sumber daya alamna loba tapi lamun sumber daya manusia anu teu berkualitas mubadir ngaranna hancur atuh moal kamangpaatkeun sedengkeun anu aya di alam dunya teh nyaeta demi dimangpaatkeun ke urang salarea semohon ya laras Gusti ulah nepi ka ayeuna sumber daya alam teh jadi mubadir jadi mubah anu tungtungna teu kapalire ku urang padahal eta teh warisan ti karuhun urang supaya ieu nagara tetep langgeng supaya ieu nagara tetep aya dina jalurna jaya salalamina subur makmur gemah ripah loh jenawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotilah kahonta dah laras kulan laras Gusti nyetak kitu moal nanaon urang teh bangsa buta kieu na make jeung nanaon ulah ngomong kitu justru urang contohan urang da pangeran mah menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat laras eta pangeran mah menteuna ka jelema teh gumantung kana kabersihan hate kades ga kabina-bina teuing lain urusan buta da beungeut mah casing wungkul casing nu penting mah hate we da buta teh dibagi dua buta teh aya dua jenis ning eta buta naon nu hiji buta baheula ta tempo kadua buta ayeuna
benten teh beda. Ari buta baheula mah cicingna teh di leuweung dah goreng patut Malaysia buta baheula mah yep Gusti mohon Gusti cicingna teh di leuweung buta baheula mah kahakanana daging atah buta baheula mah kadang-kadang jelema oge dihakan ku buta baheula mah dupi buta ayeuna tah buta ayeuna mah ngajedogna teh di kota dah di kota buta ayeuna mah mewah atuh kararasep gararanteng mararewah turun mobil unggah mobil nage mewah turun tina Alphard buta ayeuna mah nah disebut buta soteh pedah kahakananana hampir sarua jeung buta baheula dah eta naon ari buta baheula mangakanan jelema ngakanan manusia ari buta ayeuna mah boga harta kakayaan boga mobil mewah boga apartemen teh nyata hasil ngakan kesang jelema ya eta bedana teh hasil ngakan kesang jelema teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dileg-leg gue tuluy dah marukana moal melag dina tikoro hey kene antep hey eta teh buta kene hari buta teh pan poek buta teh poek buta teh tapoekan jelema deh leres Gusti tah ku hal eta ieu nagara teh kudu dipunyung di dama-dama kurang salarea dah eta ulah depi ka dimomorekeun saeutik aya nu ngahina ka nagara urang apa nyawa bagianana leres jika kejadian ayeuna anu tumiba ka aing naon teh Gusti teu diomongkeun tapi nyungklit kana hati aing teh diomongkeun sok sieun nagara aing dilecehkeun ku nagara nu lian naon teh eta aing rek nanyakeun ka maneh lamun aya raja di nagara nu lian anu ngalecehkeun nagara urang rek kumaha Gusti Prabu upami aya raja anu ngahina ka nagara urang kaula toh pati jiwa raga nyawa dari palar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa dah eta demi negara demi bangsa kaula alahna Gusti lamun aya nu ngahina mah tines tuman ledot serang urang aja lamun aya nu ngahina mah hayang nyaho nepi ka mana taraja wani-wani ngahina nah aya nu ngahina aya saha tah aya nu ngahina ka negara aing doh raja mana Gusti anu wani-wani ngahina ka nagara urang ha bejakeun ka jisi babi ayeuna nagara mana anu wani-wani geus ngahina ka nagara urang ya diawut-awut ku aing gitu aing ge cing menta pamanang lamun ieu lamun anu ngahina kumaha Allah nah saur salila tadi ieu nagara teh titipan karuhun urang anu wajib diangkat harkat derajatna anu wajib diangkat kajayaanna ieu nagara kari-kari anu ngahina banyak kaula bari cicingkeun dah nya nagara mana Gusti punten ahengalah geus teu sabar di simab dieu diawut-awut ku aing nagarana sarang teman nah nagara Gardu Mukti dah sanes lain bager lain nagara Darmu Mukti nagara Mariuk dah bager lain eta lain lager urang Mariuk nyaho Raja Mariuk mah Raja Nageyon Cahyono teh urang lain nagara Kertajaya lain Raja Udik lain Sukaraja lain Bongas lain maneh meni apa darah dia ya apa nah pan aya tulisanana dihandap tam dibeja goblok teh ya
yang di meja-meja tuh. Negara mana? Negara nu ngahina ka negara urang teh lintang ti nyaeta negara Amarta. Negara Amarta. Maryani. Kek Gusti naha bet negara Amarta bet ngahina. Daji sim abdi mah apa negara eta mah negara bagur. Laras kulan. Nah apa mah negara Amarta nya apa? Saha rajana? Negara Amarta teh rajana teh nyaeta Prabu Yudhistira. Wah, eta. Yudhistira. Eta rajana. Bagur teh laborat teh. Wifi gratis di dinya mah. Rajana teh Yudhistira. Bagus. Ari Yudhistira teh kalebetna teh Pandawa. Ari Pandawa teh anak 5 lalaki wungkul disebutna teh Pandawa. Oh jadi anak 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa. Ieu bala mun aya anak kaula boga anak 5 awewe wungkul. Aya ngaranna aya naon? Pandawi, heeh. Lamun anak banci Panakol. Manya banci anak. Manya banci anakan. Paling ge waduk. Cenah naon ngabrojolna. Jadi raja teh Yudhistira eta nomor 1. Bagur. Nomor 2 ngaranna Bima. Jangkung gede Bima wawa. Nomor 3 panengahing Pandawa Arjuna nu pangkasepna model abdi kieu. Tuloy tah nomor 4 jeung nomor 5 mah Kemar. Saha lamun teu salah Upin jeung Ipin. Amana karep siana kula jeung Sadewa. Semon ayeuna mah kampung urang mah Upin jeung Ipin. Ngan geringan wae. Tatanya we kanu bisa digenti ku Atang jeung Ating. Modal tukang suling. Ai ku Atang jeung Ating mencret teh pangada-gadana teh. Genti ku nakula jeung Sadewa cager we. Modal tukang suling. Dongeng ti mana teh? Tina wadah runtah. Paingan atuh. Paingan ngaco. Ta eta raja teh Gusti. Tah. Naon ngahina anak ngahina kumaha kieu ieu? Ari Pandawa unggal sataun sakali sok diayakeun hajat. Hajat. Ari hajatna teh disebut hajat samrat. Hajat samrat. Pesta hajat surya teh Pandawa teh sataun sakali. Laras kulan. Unga tahun hajat teh kabeh raja-raja di satatar Madya desa dionang diulem ku Yudhistira teh baheula kaasup aing baheula dionang tah nepi ka ayeuna tahun ayeuna eta Yudhistira hajat nepi ka beres hajatna eueuh basa eueuh carita ka aing dah tengonang-onang aing asa di tadi aku asa dideleu ku sabelah mata aing ku Yudhistira. Asa tadi ajen aing ku Yudhistira. Sedangkan apa nyaho serangan negara aing teh negara gede nya atuh. Kakoncara ka mana-mana dewa loba nu tabe ka aing kari-kari aing ku Yudhistira aing dianggap remeh. Kabina-bina teuing aing teu ngeunah ku Yudhistira ieu. Nepi ka beres hajat ku aing dadaguan eueuh. Teu aya ngawe Gusti eueuh. Nga-inbox ge eueuh. Ulu tah aing narik kesimpulan ieu Yudhistira nyaho gado ka aing ieu. Ieu Yudhistira nganggap enteng ka aing. Lajeng tah aing tepat
hati-hati ganya nyerian sebab aing teu hayang nagara aing tadi ge dilecehkeun saeutik oge ku nagara nulian. Janten kumaha pikeun nemongkeun ka sakuliah dunya, pikeun nemongkeun ka satatar madya desa yen aing nagara raja anu panggagahna, aing nagara anu panggedena, nagara anu perlu dihormat ku salarea. Wayahna siapkeun pasukan. Bade ka mana? Siapkeun pasukan urang gempur Panawa ku aing. Amarta diawut-awut dijajah ku aing. Allah. Jadi sanggup? Alah anjir. Nah, make jeung teu sanggup putih siap. Ya, tuh udah terus ngaledek eta mah. Mane sanggup pati? Sangem. Senopati. Insyaallah. Dah nah asa-asa gitu. Nah, jiga nu sieun. Ha? Ajikan ngeper. Di Amarta teh jago wungkul. Si Bima luar biasa kagagahanana. Can anakna si Bima ngaranna Gatot Kaca. Dah. Apaan kawentar si Gatot Kaca mah orangna beraja Kang tu mama. Moal aya pakarang anu teurak kasih Gatot Kaca pakarang dunya. Gatot Kaca mah otot kawat, tulang baja, balung besi. Nya. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca mah korong nage paku payung. Nah tete Si Gatot Kaca mah buukna paku 7. Si Gatot Kaca mah cileuna timah. kukuna android. Sok Gatot Kaca mah Gatot Kaca mah batur makih teh keluar Cikiih rieu oli rem. Ieu teh Gatot Kaca atawa bengkel sia teh. Bikeun ka aing. Gatot Kaca bikeun ka aing. Heh. Moal munur sasiku mangejat satujang beas aing ka si Gatot Kaca. Loba di ditu teh di negara Amarta teh can anterja. Aya anterja teh anak Bima keneh. Ti Arimi lain ti nulian. Can Jakatawang. Saha anak Bima keneh. Dah. Ti jeung anterja lain da Bima mah 3 pamajikanna teh. 3-nya kahiji nate nyaeta Dewi Urang Ayu. Urang Ayu ti nagara Kikisik Nirmala. Eta mati siluman udang. Boga anak Jakatawang. Kawin deui Bima teh ka siluman orai. Siluman. Boga anak anterja. Kawin deui ka siluman buta. Boga anak Gatot Kaca. Oh, Bima mah siluman wungkul. Nyata jorok sih eta mah. Jigana lamun aya siluman entong digares ku sia mah. Nya paling bahenol gitu mah. Sia eta mah brus-brus kanu kumaha asa terpaksa wange sia eta mah. Nya Salaya lipanan. janten tah wayahna pati. Pikeun nemongkeun ajen idaden nagara urang nagara Banjar Kancana. Dah. Wayahna ulah deui bawa damai deui Amarta ya. Wah, selain Ulah dibawa damai deui Amarta urang serang ku sarea, siapkeun pasukan. Maneh ini teh heula aing bakal nuturkeun. Sairah ayeuna waktuna siapkeun. Ulu baingan penting aing ngimpi di leuy. Wah, ngimpi naon kulan? Ngimpi di rebu ku panitik. Dah, sing horeng. Eta we rek perang meureun. Nya, meureun kila-kila teh. Kila-kila meureunna jik siapkeun pasukan aing rek lumampah maneh lumampah hancurkeun nagara Amarta temongkeun nyem nagara Banjar Kancana nomor 1 di satatar madya desa. Sae rupina moal dikekeun di kaula bakal ngajuk-juk nyaeta nagara Amarta bade ngabantun pasukan jik kira ini brakna lumampah jukra maku homit kalau bra. Kali
aya lumunur wiwit nilayang rana nilayang rana Mios Gusti Bra Isim abdi ge bade permios Gusti ye geura ini bra geura lumah pacuk bra buku hamid kaulah bra ngaranak ulah teu sangka geuning aing terek perang dulu wah dari sangka-sangka teu sangka-sangka Gusti nu agung nya padahal mah teu hayang aing perang teh hayang damai we cinta damai urang mah pan nganda kumaha ieu urusanna geus urusan negara jeung bangsa aing kudu ngabelaanana wah tangtos Bima hayang nyaho gelut jeung aing sia Yudhistira rasakeun sia pembalasan ti aing kurajan wah leres ulah kasadayana ece bade beberes anu kotor nak disimpan atau ya anu balana disapukeun ku ece anu bahena nyetak tos dilaku ece punten kasadayana ece kumaha ari geus beres mah ayeuna teh ece teh nyase aing tangtos regreg eta sagala ari geus kieu mah ece teh regreg ayeuna mah nya atuh ari geus nyase kieu mah ece teh meureun bisa WA-an deui jeung si Bebeb aduh eta bisa meureun ece teh siaran langsung aduh bisa update status bisa video call nya biasa video call jeung si Bebeb alah beres da ayeuna mah sagala rupa geuning ayeuna dikana HP-keun oh dipake status kana amun teu kana HP sapoe teh panasaran wah ayeuna mah teu lamun teu abus kana status teh panasaran ayeuna mah jelema teh ece da nyana atuh segala rupa jadi status maka jeung OTW nyeuseuk kitu apa kegiatan nu alus nu goreng diabus-abuskeun OTW ngaheujeun segala teh status jelema ayeuna mah geus araraneh ayinya nya ece segala di status make jeung diajar jadi vlogger ayeuna mah nya jelema teh sagala rupa kegiatan di film diabuskeun kana YouTube nya segala rupa kitu na YouTube ge jadi duit nya ayinya wah zaman ayeuna mah segala diulik ayeuna mah geuningan luar biasa ayi laras nyetak kitu ayi ngan mudah-mudahan ece mah ieu mah rek sharing we lain rek mamatahan ece teh kumaha teh ece masuk sharing ece teh ieu mah nya urang saling elingan we da urang mah hirup di dunya nya ayi nya kewajiban saling elingan laras ya teknologi anu parantos maju kieu teh mudah-mudahan cing tiasa ngamangpaatkeun anak-anak jalan kamaslahatan laras ulah jadi kana jadi madorotnya ieu ulah jadi goreng kaituna sing positif cing jadi positif ieu
teknologi teh Nyai semohon loba manfaat napisan geningan di bener-bener mah tapi da di dunia mah negatif jeung positif ai garas setiap negatif pasti aya positifna setiap positif aya negatifna gumantung sudut pandangna Nyai ini ada papasangan nya model ieu teknologi teu naon yen status ge kitu ge ari manfaat garnulian mah tapi kade bisa jadi ria ai ria kumaha ce model ibadah ayeuna mah pan di status geun geuning ai nya jadi sombong ce ai ibadah jadi ria model ayeuna salat duha geuning kana statuskeun make jeung OTW duha aduh di beja-beja tengah penting teu bisa molor OTW tahajud padahal teu becus molor hese reup mode ece hese kana reup sareta ieu luar biasa Nyai laras ce mudah-mudahan ai urang mah ulah nepi ka kitu Nyai ulah urang mah ce kade ai kumaha ce ai teh teh poho can giih tadi teh ai nah hayang ki heula aya sok lagu heula sedanten ulah dia pala tamtama oke monggo yang akan semua pangabaktos Gusti diterima calukan batur-batur oke bos hey my brother everybody naon come here teh let's go tengah lalarti kemon komo eta kemari dah kesindang ye kadieu dah kadieu kadieu naonan sia lelebayan Gusti diuk sae mangga wah ajik mau balik mau balik datang sieu ajik mau balik kumaha wah kacau ajik mau balik ajik kunaon si eta Aisyah teh apa teu budeg ajik nah geus cager bos nepi ka kiamat ge mau cager nyaho aing teh sia budeg ajik nyaho aduh api-api ngalamun padahal mah ceulina teh ngaguru cara genset di jero teh aduh budeg aing nyaho kita kaing nanyakeun saha nu maot aje biasa kayak gitu bener bapak maneh maot ubaran ku tutut aja lamun ku sia tutut anjing jeung balongna aduh beuranya bisa majarkeun aing bohong teu po cik hayang nyaho nyangakeun semua pangabaktos Gusti diterima ulan tuh
cek aing oge nya tong dijawab Gusti percuma mending meser obeng yang naon obeng keur naon rajok ceulina tuman nyangakeun semah Gusti ai ditarima sia teh naonana iya mulain kita merong ka aing geranya merong ning henteu eta ning henteu kekarek dek geranya merong geus geuning deui tempo geranya iya geranya merong geranya iya ya we merong tuh cek aing yang merong ya anjing aing mah nyahoan aing teh sok lalajur dina YouTube anjing sungut bau bangke anjing nggak segala bau bangke sia teh insyaallah aduh insyaallah jeneng mama lagi diuk ingkang samya kondur satengahing marga eling ka purwa dumadi purwani urang agadi sumiratah yana bentang baranang ilang gumilang ilang gumilang kang ibu Hurung herang mencrang luhur gunung sumirat lir cahya bentang goreng kemang tanjung singarulang bangunan utaya karingrang Pak Haji Ari kumaha damang pangesto goyang ketebak angin kawas anu ngagupayan aduh buktiin
sawangan moka cangking depi asih Mikaeli ngan ukur pake pemildi duh teng teuing ingkang samya maneg satengahing marga ingkang samya maneg satengahing marga denira sedanten mula dia balatam tamahangkut buta arantos hempak marbayak sadipainun ipati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur nyangakeun simah pangabaktos kanyo panjenengan Gusti Pati mugi katampi kalayan kabingangan diterima atuh salajengna ieu teh pikir saha naon aya naon itu Gusti heula ai ninggalkeun maneh eta ti mana wae ai nyane ari sia kumaha apan sia jeung aing teh babaturan mana jeung aing teh sakontrakan sakosan sia mah ini teh dulungan sesoranganan kabina-bina teuing kunaon sia kabina-bina teuing si teh goblok si teh naon jeung amak-amakan sia amak-amak teh amak kumaha aing kabina-bina teuing sakamar aing dikunci ku sia goblok kabina-bina teuing aing ase biji ya kabina-bina teuing aing kana kenteng di sanga bangsat goblok sih teh atuna molor wae apan penting aing geus tahajud aduh kosna urang teh hayang ngawarung sia teh kabina-bina teuing mana teh aing penting ngahajud aing teh baudang subuh-subuh ayeuna kari-kari ku sia ditinggalkeun naon maksudna ai sia geus lain geus goblok sih teh mina-mina teuing pengkian lah kitu pan sia teh babaturan aing kabina-bina teuing sia teh geus eta oge tong balatot atuh teh sieun aing mah mina-mina teuing papolotot wae da aing mah moasieun ku sia sanajan sia gede mau ditarajean ku aing
gas geus eta gengan sekali-kali deui moal pingkeun ieu mah pingkeun lamun sia ini tang ka mana-mana pan sia teh babaturan aing heug aing aja kabina-bina teuing peda jeung dunungan sia mah teu ngajak ka aing naon ke si naon heeh sia mah tempo teu gablek pulsa minta ka aing hari ayeuna teh teng-tengan sesoranganna naon maksudna geus geus eta oge ngan amat we pengkeun mah da aing teh sabenerna mah ka maneh teh resep sabenerna mah ngapain ka sia teh teu ngomong wungkul mudik ge aing mah paparana mah hayang milu ka sia ngan beda lemur sia teh aing mah dijanem ari ieu sia mah di cari nyaho janem anjing ada sok refreshing aingna naon urusanna dijanem naon kan bae da lemur dengeran lemur geus lain geus teh nyeri hate kene aing teh ku sia teh geus teh geus oge baju dipakean segala sia teh baju apan meuli ku aing tak kamari lebaran hayang baju koko ku aing pameulikeun kurang kumaha eta hayang sarung merek cap onta ku aing pameulikeun eta onta can aya sok sia ayeuna kumaha maneh ka aing timbang balikna ka aing kumaha pikir ku sia ngahianat teh sia teh ngahianat sia teh ngahianat geus eta ge geus saking oge apan geus lebaran sisi salaman apan lebaran mah kamari kaliwat eta mah geus mantang hampura eta mah hampura nu teh heula ayeuna mah pan maneh nyin kasalahan deui abang mana hampura benang dipenta dan kesalahan di jian-jian tak menang gitu orang cik ngararomong nih jaran rempe wah ya tuh gitu apaan dia ngomong aja hakan tutut kusia goblok untuk ku iyo emosi sia teh cager-cager budakna acan geus lebaran sababaraha kali teh cager-cager ampun Agung kabina-bina teh sia ngahijau aja nu bodag lain ngahiji nuturkeun aing model sia we nutur-nutur aing lolobana teh ka maneh teh ngepen daen kana banget-banget teh da banget mah jiga jahe sia teh naon atuh book sia jiga singa mata resep aing makana ngan omat ya pada sia deket jeung dunungan ulah kitu da aing oge sarua boga peranakan perasaan aduh teuing da aing ngomong gas eta ge ngocreng oge gas gini aya Gusti sugan teh aya Gusti da manggus si anjing Gusti kitu Gusti teh kan bae atuh da dunungan mah teu ngamak sia ngamak naon teh ai dunungan teu ngamak sia ngamak jeung ada gungkon ka aing naon emang gas eta ge ngocreng ge aya naon Gus iya pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nya ya perlu karena hangna perlu mah dikumpulkeun ngadon ngariung we di dieu kaos nu gelo ngaharuleng we naon gara saya mong diuk di dieu mah goloh jeung sia teh goloh ta aing mah pindah jeung dunungan ta diuk lagi di dieu ta anjir aing di dia mah sengit deket dunungan mah sia mah bau waduk anjing tah juring sia mah maneh mah dipoyok di lebok heeh sia tah mah kitu tempo aing leuwih pindah ka itu kumaha aing we kalakuan aing aing mah kenjang pepilon kana kalakuan aing cicing maneh mah nya Gusnya sia teh Gus emang aing Agus apa salira Gusti dah tenakeun tik dah tenakeun aing mah Gus tah tuh genah sakitu pan raosan kitu mah heeh meuni taralates anjing abon meuni kumaha nya meuni teu ngabejaan waduh meuni teu ngabejaan ka urang teh amit-amit meuni kitu apaan sidik kurang teh ka maneh teh nyata ngepen tapi maneh teh ngabejaan ka urang pada jeung dunungan ke teh meuni kitu anjing man teh
pada naon itu diuk teh darepeun Gusti gini aya Gusti di dieu teh alhamdulillah gini Gusti di dieu teh gini aya Gusti upami teh aya Gusti panginten abdi teh beungeun waki sia teh ngomong teh make we ayo karena ragok teh ya heuh da ieu teh baheula ge make we aya naon ieu teh Gusti pangna dikumpulkeun teh urang teh aya perlu oh kitu ya nih kasar anjing dah sarua kasar ulah kasar anjing ulah anjing oh hilap anjing kasar hilap Gusti teh kontrol eta mah abdi kebiasaan baheula kerja di preman di mana di Rancasari dah si eta mah preman nahaon atuh aya nu sieuneun ka maneh bara-bara nu sieuneun abdi nu sieun ka batur beak digebugan wae si eta mah teh jadi teh pada ka mana Gusti ukaula teh kautus mangu utusan ratu ngemban amalat raja pada ka mana nyaeta urang terek init ka negara Amarta negara Amarta nya pada naon negara Amarta geus ngahina ka negara urang raja Amarta Yudhistira geus ngahina ka raja urang kitu duh dikagok janji ge ngahina kumaha apaan Amarta teh hajat ngawinkeun saha lain ngawinkeun Amarta teh pokona hajat teh umat taun teh sok diayakeun hajat samrat nyata persembahan ka Dewa Surya dah eta lajeng tah kabeh raja-raja teh dionang lintang ti raja urang anu teh dionang kitu urang ajar atuh upami kitu kumaha urang serang maina nyeta eudeuh jadi kabawakeun aing menular kaden gitu mah manular Gusti si eta mah kade Gusti ulah kikituan menular cicing nada teu lompatan tadi ge cicing bang sudah ini jempe kedi mah tuh oh jempe mun teh tadi jempe kitu da abdi mah jelema na nurut lamun cek dunungan jempe jawab abdi mah sungut teh tara ngomong deui abdi mah tara si eta mah bager ayeuna mah lamun si itu ditita jempe teh hayo we ngacomang segala diomongkeun abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan jempe jawab sungut teh kalau dikakut habis saksina ge tara ngomong deui abdi mah tara si eta mah tuh si itu ditita jempe teh hayo we segala diomongkeun abdi mah moal cabut sia nu gandeng udah pindah teuing sia teuing ini serba salah aing kongko aing tadi carek jempet tapi dicarekan wae da sia gandeng wae gandeng kene Gusti tarik ngalawan abdi mana launan ai nepi kana malang kitu sia kadunungan teh dikapret sia ku aing nya ditakis aduh ngalawan ka aing sanes ngalawan ada kepret nyeri yang ditakis balik-balikeun sia ngomong teh da tadi balikeun mah tutung anjing boleh omong si eta mah kadieu botak hayang ditonyok ku aing sia banget 3 alpukat gitu sia goblok nyebut alpukat ka aing jadi aing mah teh kuda tah wayahna dina waktu ayeuna teh urang terek perang jeung negara Amarta bade perang uluh siapkeun tenaga anjir siapkeun tenaga jeung pikiran sabab anu dilawan ku urang-urang negara Amarta jararaga unggul nya bikeun ka aing dah kas nu heueuh we waduh goblok ya waduh sia dugule budak dugul kudu diteke kasaha sih nyebut dugul teh yang anu dugul oh juga teh ka aing baru kana jabring di manehna gak geuleuh si anjing tuh keur ciga kersen teh nah yang mana lain ya mam naon
naon sia ngikeun lamun dina inuman aing Coca-Cola mane Fanta si bir denungan abdi teh manis situ naon ciki haji